Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman. Ieu nadom singkat pisan nasehat ka ikhwan. Hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap. Lobakeun amal ibadah bekel jaga di akhirat. Maot teh geus nunggu datangna sawaktu-waktu. Bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang. Sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan. Henteu raja henteu rakyat, henteu rendah henteu pangkat, kabeh oge pasti maot sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan. Datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang hate pinuh ku karingrang. Nafas maju kana beheung hate pinuh ku kakeung. Di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat. Nyawa maju mapai urat are ka mananya lumpat. Nafas anu panganggesan kaluar ti badan urang. Bari nanang karak bengkang badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ke alam barzah teh hijrah. Waktuna ninggalkeun dunya menuju ka alam baqa. Harta banda teu dibawa, duit dolar sawah lega. Meunang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian bari ngarempak larangan. Harta jadi kasombongan ngahina ka babaturan. Nepi ka poho salatna karna sibuk usahana. Nepi ka poho jakatna bawaning ku sarakahna. Ibadah ka popohokeun teu inget ka kuburan. Ibadah teu dilakonan ngudag kana kadunyaan. Ari geus ngaler nyang hareup di tengah imasi dakeup. Ari geus baeud nang karak angga hota henteu gerak.
Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang, kendaraan Bani Insan menuju ke alam lian. Sawah lega mobil sedan, emas intan jeung berlian, sagala boehna pisan, ngan tinggal boehna pisan. Bermacam-macam pakaian dibeli keur kakayaan, alat-alat kecantikan menang meuli mamahalan. Di alam dunia tinggalin teu kabawa ke kuburan, jadi milik ahli waris, si mayit bati ngaleheus. Bati gede hanjakalna, di dunia kedul amalna, hirup di alam dunyana, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, di dunia pangumbaraan, naha atuh kangeunahan, teu taat ka pangeran. Di mana ajal geus datang, kacidahan jakal pisan, hate pinuh ku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan, liang kubun geus nungguan, jasad urang diasukeun. Beuki deket-deket pisan, kana liang sempit pisan, henteu aya nu nyaangan, atuh puguh kapoekan. Poek rupek henteu geunah, ngarumasna moal salah, biasa di kasur endah, ayeuna kasurna taneuh. Babaturan jeung kenalan, sobat-sobat hande tolan, teu aya nu ngabaturan, di kuburan teh sorangan. Mana harta banda urang, nu diala peuting beurang, mana anu rek ngabela, naha diantep kaula. Kacida teh hanjakalna, henteu amal di dunyana, si horeng nu manfaatna, loba amal ibadahna. Nurutkeun hawa nafsuna, dugi ka akhir hayatna, kudu taat di dunyana, ayeuna kari susahna. Bongan melit baretona, ka ulama teu nurutna, bongan bareto teu salat, ka ulama henteu taat. Ka ulama karasana, maneh teu daek ngajina, ayeuna geura rasakeun
azab kubur jeung siksaan. Kari jawab pertanyaan, munkar nakir rek nyoalan. Lamun teu bisa jawabna, malaikat ngagebugna. Ku besi hurung panasna, eta kitu siksaana. Anging jalma nu amalna, loba taat di dunyana. Pasti senang di kuburna, salamet di akhiratna. Caketan para ulama, ulah jauh ti ulama. Anu jauh ti ulama, bakal poekeun hatena. Buru-buru geura tobat, masing inget ka akhirat. Lobakeun ngaos sholawat, supaya menang syafaat. Dugi ka dieu nasehat, mudah-mudahan manfaat. Ka ikhwan jeung ka sahabat, bekel jaga di akhirat. Sabab di poe kiamat, moal aya nu syafaat. Angingna Nabi Muhammad, anu ngabela ka umat. Tapi Nabi henteu bisa engke di akhirat jaga. Ngabela ka umat manusia, angin khatimul anbiya.